Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wasta Abdi Rika Rafika kelas 10 IPS 1. Di dieu abdi bade nyaritakeun cerita dongeng anu judulna Talaga Warna. Zaman baheula aya hiji raja nu kacida beungharna, tapi hanjakal anjeunna teu gaduheun putra. Raja geus kaditu kadieu tatamba sangkan Prameswari tiasa ngagaduhan putra. Dikersakeun ku anu kawasanya, Prameswari teh ngandung. Kanjeng Raja kacida bingahna ninggal Prameswari ngandung teh. Nya dina waktosna lahir hiji putri nu kacida geulisna ku nyaah-nyaahna sagala pamenta putri teh taya nu dipungpang. Estu dihayukeun pisan. Ngan hanjakal pisan saparantos rumaja putri adat tabeatna awon pisan kanu janten sepuhna ngalawan. Sakitu sagala kahoyongna tara aya nu dipungpang teh. Raja geus Prameswari sering nangis upami emut kana talajak nu janten putrana teh. Dina hiji dinten putri aya pamundut, tapi ku raja atanapi ramana teu tiasa ditedunan. Atuh gantawang wae nyeuselan saseepan. Inten berian pamasihan ramana diawur-awur payuneun ramana. Sirikna henteu kana pameun teu raja sareng Prameswari ngawurkeunana teh. Kitu kersana nu maha kawasa. Nah atuh ari burial teh cai tina taneuh. Beuki lila beuki ngagedean nu ahirna karaton kakeueum. Leungit karaton timbul talaga. Nu kawenehan dina talaga teh sok katinggal sarupina warna-warni matak endah katinggalna. Cenah eta teh dinten permata anu diawurkeun ku putri tea. Pun sakitu dongeng ti Abi, hatur nuhun tina perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.